Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbu mika cinta aranjeun kabeh al araba ka urang Arab li salasin kulantaran tilu perkara. Li ani karena saesuna kaula eta Arabiyun urang Arab. Wal Qur'anu sareng ari Al-Qur'an eta Arabiyun bahasa Arab wa kalamu ahli jannati sareng ari cariosan ahli surga. Fil jannati di surgana teh eta Arabiyun bahasa Arab. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Tabrani Imam Tabrani wa ghairuhu sareng liana itu Tabrani. Salajengna pidahu Kanjeng ahibul araba li salasin kudu mika cinta aranjeun kabeh ka urang Arab teh kulantaran tilu perkara. Jadi ieu hadis marek nyaritakeun urang teh kudu ayeuna resep ka urang Arab. Tapi ieu hadis lain dina hati urang kudu mopohokeun ka negara sorangan. Naon sababna urang kudu resep ka urang Arab tilu cenah. Hiji li ani Arabiyun cek Kanjeng. Sabab kaula ayeuna urang Arab. Kanjeng Rasul urang Arab dipedalkeunna di Arab gitu. Matak urang kudu resep ka urang Arab. Naon sabab Kanjeng ayeuna dilahirkeunna di Arab. Dalamun Kanjeng dilahirkeunna di Indonesia mah bakal bahasana teh Ahibbu al-Indonesia. Lantaran Kanjeng dilahirkeunna di Arab atuh urang ge kudu resep ayeuna ka Arab. Sabab ketika jalma resep ka hiji jalma pasti teh jalma teh bakal resep karena perkara anu patula patali jeung eta jalma termasuk kana asal usulna sapertos ieu urang cinta ka Arab lain karena Arab teuing tapi kulantaran Arab melahirkan satu sosok Abdulul Makhluqat manusia termulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kulantaran Kanjengna teu jauh beda jika ayeuna mulut teh jadi mulia lain kulantaran bulanna. Lamun ngitung datiahna bulan mah sarua wae jiga bulan lain. Tapi kulantaran tina bulan mulut dipedalkeunna, bulanan dipedalkeunna Kanjeng Nabi Muhammad SAW matak eta bulan jadi mulia berkat Kanjeng Rasul. Jika ieu Arab jadi mulia kulantaran ayeuna Kanjeng Rasul dipedalkeunna di Arab. Asal usulna ayeuna ti Arab. Jadi tah kudu resep ayeuna ka Arab. Lain dina hati cek tadi orang kudu mopohokeun ka negara sorangan. Dari hubbul waton mah minal iman, cinta tanah air bagian tina iman. Hiji kulantaran Kanjeng urang Arab. Kaduana wal Qur'anu Arabiyun. Ari Al-Qur'an oge eta Arabiyun bahasana bahasa Arab. Al-Qur'an teh bahasa Arab, lain bahasa Sunda, lain bahasa Indonesia, lain bahasa ayeuna Korea. Bahasana teh bahasa Arab. Al-Qur'an teh wahyu Allah. Atuh ketika orang resep karena ayeuna kitu bahasa Arab komo kadituna keur ayeuna nyucruk galur mempelajari ilmu Al-Qur'an atau nabi hadis eta bagian tina mahabbah ka Kanjeng Rasul itu. Ayeuna Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ilmu agama timimiti fikih, tauhid, tasawuf, hadis bahasa Arab gitu. Mata nya santeuna urang kudu bisa we kitu ngarti santeuna paham utak eutikeun bahasa Arab teh sabab ilmu agama teh
mau dicuk-cuk mati dituna tina ayeuna bahasa Arab, tina kitab-kitab, tina Al-Qur'an, tina hadis. Matak bahasa Arab teh, ilmu Arab teh bagian tina ayeuna alat eker supaya orang paham karena ayeuna syariat. Termasuk ketika orang ayeuna resep karena bahasa Arab, pidawa ayeuna kitu Ibnu Hajar Al-Asqalani mah eta teh kalabatkeun min mahabbatir Rasul, kalabatkeun ayeuna cinta ka Kanjeng Rasul. Numawi cek Imam Syafi'i mah pek cina ayeuna pelajari bahasa Arab teh mas tato samampuna atuh nepikeun ka ahli syukur henteu minimal atuh paham mufradatna kata perkatana, syukur-syukur apal paham ilmu alatna. Komo seperti keur maca kitab gundul mah teh lamun teu boga dasar ilmu alat mah hese. Nah ieu teh jaidin tah aya ilmuna. Keur ayeuna bahasa Arab teh nyata ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu lughah loba gitu. Keur penunjang supaya orang paham Al-Qur'an atanapi hadis anu hukum hubunganna jeung ayeuna kitu dasar-dasar agama Islam, syariat agama Islam. Tah cek ayeuna Imam Syafi'i sok cina ayeuna pelajari bahasa Arab sebab eta kunci keur ayeuna ibadah. Sebab ibadah teh kudu ayeuna jeung ilmuna, sedengkeun are ilmuna ibadah teh lobana ditulis ku bahasa Arab. Nah, da sumberna di Kanjeng urang Arab, Quran ge ku bahasa Arab gitu. Matak nya ku urang minimal atulah ayeuna komo lamun keur tukang ngawuruk mah kudu bisa we teh. Kudu bisa lah. Malahan cek Imam Malik nah lamun jalma ayeuna kitu teu bisa bahasa Arab dengar ti ilmu alat moal lurus cenah ayeuna ilmu syariatna. Nah heuh cek tadi teh da ilmu syariat teh jero-jero nama berbahasa Arab unggul gitu. Wah di cenah tah lantaran Al-Qur'an ayeuna ku bahasa Arab. Lahir wa kalamu ahlil jannah wal jannah arabiyun, nya kitu deui atuh cariosan ahli surga di surgana oge bahasa Arab. Jadi engke mah di surga teh ngomong teh ku Arab we. Jara bisa sorangan we kitu ku Gusti Allah digaresakeun teu kudu ajar heula. Ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Tabrani sareng lian Tabrani. Salajengna itarisu kedah hati-hati aranjeun kabeh minan nasi ti manusia bisu idoni ku cara suudon goreng sangka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi. Salajengna pidawuh Kanjeng ihtarisu minan nasi bisu idon, kudu hati-hati aranjeun kabeh teh ti manusia teh bisu idon ku cara suudon. Ieu hadis teh lain dina harti urang kudu suudonan ka jelema lain. Goreng sangka we ka jelema sanes. Tapi ieu hadis mah maksudna suudon dieu mah nyaeta ihtiyat, dasar kehati-hatian. Jadi orang kudu waspada ti jelema teh ayeuna ku dasar ihtiyat kehati-hatian. Jadi aya suudon, aya ihtiyat. Suudon mah prasangka goreng tapi teu dilandasi ku ayeuna kitu perkara samemehna anu berpotensi kana suudon. Goreng sangka kabatur tanpa dipeulaan ku asal usul anu teu puguh teu meunang kan. Tapi lamun suudon di mana ihtiyat, suudon lah bahasa sompang nama, sini nama ihtiyat, hati-hati, waspada gitu.
lamun ayeuna urang boga sangka goreng ka batur dasana kehati-hatian mah eta halus. Contohna aya jalma peuting-peuting pulang anting hareupeun imah urang. Ish. Eta di tampona jendela cenah aya jalma ya. Buah-buah maling. Halus tapi. Suudon di mana idiat dasar kehati-hatian. Bisi jeung bisi dek maling pan. Gitu. Jadi ya mah maksud suudon di dieu mah ayeuna kitu ihtiyat, hati-hati, waspada gitu. Dina harti atuh cenah cek di dieu ihtari suminana si bisudan batu ulah husnudon sanes. Tapi kedah ayeuna urang hati-hati ti jelema teh ayeuna sing waspada gitu. Ihtiyat ulah ayeuna polos teuing jadi jelema mah kudu aya we kitu kehati-hatian mah. Jalma ayeuna ngajak join usaha padahal kerek wawuh. Pasang ku urang ta ihtiyat. Bisi jeung bisi ayeuna rek nipu. Atanapi jalma ayeuna rek ngajual ka urang hiji barang katakanlah kulit jeung karek pangi katempuna kulit ya asa beda hargana hati-hati waspada bisi ayeuna nang mau otak didinya tah kudu ayeuna kitu ihtiyat teh jadi husnudon mah emang kedah aya. Tapi tenanan orang sudon asalkeun dasana kehati-hatian, kewaspadaan. Bari dibarengan ku tasawur. Cek jeung recheck, cek dan recheck. Sanggeus ayeuna kitu dicek ke urang tanyakeun ka batur. Si urang euy kadatangan si anu, teh kitu kumaha nawarkeun anu. Wah sia mohon tong nang maok cenah teh. Oh. Ari kitu mah gitu. Lamun seperti tina usaha mah ieu teh jiga kieu. Urang ayeuna usaha transaksi jeung batur. Meskipun eta jalma baik itu wawuh urang. Atanapi teu wawuh ihtiyat mah kudu hati-hati mah. Kumata mencari tanah bona teh transaksina ayeuna gede duitna kudu hitam di atas putih yeun kwetansi bisi kareupna aya naon ari aya kwitansi mah aya bukti oke bisa ayeuna dipertanggungjawabkeun jadi kekuatan ka urang ulah keneh lah cenah da wau ih ate jelema memboa ayeuna maksudna teh ayeuna kitu mimitina mah memang teu nipu bohna teh kan itu doang bisa we jadi berbalik pikir kan gitu atanapi emang di awalna rek tipu hari kitu mah orang hati-hati bohna teh ayeuna kitu ku cara nyieun ayeuna bukti bohna teh atawa ayeuna dipoto jelemana atanapi direkam kurang eta pan mun sakap engke mun aya masalah teh urang boga bukti anu kuat teh sia juga pungkur beli tanah gitu mun untuk pan aya ayat tulisan eta kwitansi kuat alhamdulillah gitu teu katipu tah jiga kitu teh ih taris lebih suidon jadi ulah babari teuing percaya ka batur gitu ulah babari teuing ayeuna kitu babari dimanfaatkeun ku batur kudu dipasang kehati-hatian gitu. Lain dasar ayeuna ngewatan ieu mah bisi jeung bisi gitu. Urang oge budak awewe kaperengan ayeuna datang ngerek ngalamar bohna teh orang kudu ihtiyat hati-hati telusuri kurang ditasawur budak saha turunan saha ulina saking saha
pernah ngaji henteu telusuri ku urang gitu. Ulah dugikeun ka ayeuna kaduhung sanggeusna. Kaduhung cina aing ayeuna main kawinkeun we. Ari kitu kumaha garo mah. Da telusuri. Mata kudu sing waspada. Sing hati-hati gitu. Bisi nipu, bisi kumaha. Jadi balikan deui maksudna suudon di dieu mah suudon di mana ihtiyat, dasar kehati-hatian. Oh, mau zaman kiwari mah zaman hoak, loba tupat tipu, loba SMS atanapi telepon anu maksudna rek tipu. Selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta, silahkan cenah hubungi nomor ujung-ujung minta transfer. Rek mere hadiah kok ayeuna kudu minta transfer segala. Keur uang transport kintun 2 juta mesti kirim teh. Nomorna teu aktif. Pan aya di urang nu kitu tah. Ulang kaler kitu. Geus berbagai cara aya mah. Ngariwayatkeun ka hadis Imam Ahmad sareng Imam ayeuna Al-Baihaqi. Salajengna Habib mika cinta anjeun Habibaka kanu jadi kakasih anjeun haunan ma kalawan sederhana. Asa bisa jadi non ayakuna aya itu Habib teh eta bagi doka jadi jalma anu dipika benduk anjeun yauman ma dina hiji poe. Wabgid sareng ayeuna kitu bendu anjeun bagi doka ka jalma anu dipika bendu ku anjeun haunan ma kalawan sederhana biasa-biasa. Asa bisa jadi non ayakuna aya itu bagi teh eta Habibaka jadi kakasih anjeun yauman ma dina hiji poe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'at Turmudi Imam Turmudi. Salajengna pidawuh Kanjeng Habibaka haunan ma pek cina pika cinta ku anjeun kakasih anjeun teh tapi haunan ma biasa-biasa sederhana ulah terlalu teuing ulah nepikeun ka kulantaran ayeuna kitu cinta nepikeun ka jadi buta disebut cinta buta. Sebab ketika jalma geus cinta buta mah wah, cek paribasana salah ge bakal dibela. Ayat dina salah ge ayana kitu didukung. Eta. Lamun cek dina eta teh naon wa ainur ridho an kulli aibin kalilah walakin aina suhti tubdil masawiyah. Ari ayeuna paninga ridho mah paninga ridho, paninga resep, paningal cinta mun ayeuna urang geus dikapilaan ku bogoh, ku resep, ku ayeuna kitu cinta buta an kulli aibin kalilah. Aib teh seolah-olah ayeuna teu aya. Seolah-olah teu katempo aibna teh. Lantaran ayeuna kitu urang cinta buta ka hiji awewe. Salah ge ku urang dibela. Lantaran ayeuna cinta teuing ka guru, ayeuna aya salah ge ditutupan. Da ayeuna terlalu teuing cintana. Eta. Lamun ayeuna panampo geus dikapilaan ayeuna ku ridho, ku cinta, ku resep, salah ge ayeuna moal katempo. Eta. Cek paribasana mun carita ayeuna kitu kolot ka budak kuat bakating nyaah teuing salah untuk ngadidikna ge. Budakna terjun kana mabok keun baelah cenah. Papeureun urang cenah henteu baheula malarat atuh cenah senang-senang budak mah kulantaran nyaah teuing bisa-bisa kitu. Pan teu meunang eta cek ayeuna agama. Kadon didukung cek paribasana lantaran naon nyaah teuing eta.
mata kahawanan mah sederhana we, ulah kurang ulah terlalu teuing. Sabab ayeuna kitu ngaran ayeuna kitu hate jelema mah sok aya robahna hate jelema. Mungkin ayeuna kurang dipika cinta, dipercaya, mungkin suatu saat mah ayeuna kitu jadi jalma anu dipika ngewa ku urang. Asa ayakuna bagido ka yauman mah bisa jadi. Nah hiji poe ka hareup mah nu tadina dipika cinta ku urang teh jadi jelema anu paling teu dipikasa ku urang, jadi musuh urang gitu. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, anu dipika cinta bisa jadi musuh, musuh bisa jadi dipika cinta. Matak sederhana we, sedang-sedang urah terlalu teuing, kudu ayeuna tawazun. Tawazun teh seimbang, aya dina tengah-tengah gitu. Khairul umur awsatuha. Bang alusna perkara teh anu pertengahan. Teu oper teu terlalu teuing. Sebab ketika jalma ayeuna terlalu teuing, cintana cek tadi teh salah ge bakal dibela gitu. Salah ge bakal dibela. Anu paling bahaya naon ketika ayeuna urang terlalu teuing, ayeuna cinta buta, baik itu ka hiji awewe, ka pamajikan, ka guru. Ketika urang ayeuna dinyerehatekeun, nyeri teh bakal leuwih-leuwih tinimbang ayeuna anu nyeri biasa. Teganya dirimu cenah menyakiti hatiku. Alah, nyanyi ka ditu nanti. Kurang kumaha cina hubungan geus 5 tahun mahugi cina wah geus beak harta cina hayang menangkeun dirimu teh kawin jeung batur. Merana tentuna bisa bunuh diri. Da kulantaran naon henteu haonan terlalu teuing. Bisa jadi engke bakal jadi musuh urang gitu. Tak ya biasa-biasa we gitu. Dina arti ayeuna naon deuweuhkeun ayeuna mahabana terus tapi ulah nepikeun ka oper teuing. Wa abgid bagi to kahonan mah jeung ayeuna pek ayeuna bendu ku anjeun musuh anjeun ayeuna anu dipika bendu ku anjeun teh sarua sing sederhana we biasa-biasa. Lamun resep ulah ayeuna terlalu teuing, mun cinta ulah terlalu teuing, lamun bendu oge ulah terlalu teuing, biasa-biasa we. Nah, sabab bisa jadi suatu saat mah, suatu hari kemudian mah ayakuna habibaka jadi kakasih anjeun. Tadina ayeuna ngewa ulah ngewa teuing, cenah lamun cek ayeuna barudak teh mah jangan terlalu cinta dan terlalu benci, bisa jadi cinta. Bakal jadi demen. Abi baheula boga babaturan di sakola, Roni tuh urang caringin. Pas ya gawena teh jeung Nyi Dede teh musuh we. Ayeuna budak geus 3 ke 4 kawin. Bakat ku ayeuna kitu ngewa teuing. Rawahu ngariwayatkeun kaya hadis Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Awa ainu ridho an kulli aibin kalilah walakin aina suhti tubdil masawiyah. Panempo ridho panempo cinta mah aib ge moal katempo, tapi ayeuna lamun panempo ayeuna ngewa atanapi ngambek mah kitu anu fokusna teh bakal kana kakurang. Dan geus dikapilaan teh ayeuna ku geuleuh padahal nu diombongeunna teh bener da kalian teh teangan teh salahna we gitu. Jadi bahaya gitu. Salajengna ayeuna asa sieun kaula lain
asama ari anu pangleuwih dipikasieun ka perkara wasitu anu sieun kaula ala ummati ka umat kaula eta kibarul batni gede beuteung wa mudawamatun naumi sareng ngalanggengkeun sare wal kasalu sareng kedul males wadhul yakini sareng ayeuna lemah kayakinan masalah rezeki salajengna pidawuh Kanjeng rawahu ngareweatkeun ka hadis Ad-Darqutni Imam Darqutni an Jabir ti sahabat Jabir salajengna pidawuh Kanjeng asyama khasyitu ala ummati kabirul batni ari perkara nu paling dipikasieun-pikasieunna mungguh ayeuna kaula ti umat kaula teh nyaeta hiji kibarul batni. Naon kibarul batni teh gede beuteung. Maksudna hirup teh ayeuna dipake teh keur muaskeun nafsu syahwat. Nu penting dahar ngeunah we. Cek paribasana ayeuna kudu ngaluarkeun duit gede ge teu masalah. Poe ieu di hotel ieu, poe ieu di rumah makan ieu, di papayan kabeh kitu. Tah eta paling dipikasieun ku Kanjeng mah kitu hirup teh ngan saukur keur muaskeun ayeuna syahwat nafsu. Ngan saukur ayeuna keur dahar atuh mun kitu mah naon bedana jeung sato. Mun hirup ngan saukur hardoli mah dahar modal ulin. Pan urang mah lain sato, urang mah ayeuna manusia. Boga tugas. Dia budun atuh bahaya ke teh ayeuna lamun di dunyana ngan saukur mikirkeun dahar we supaya ngeunah ari ibadah teh di akhirat ke cilaka mata jalma nu ayeuna kitu gede beuteung mah hiji ayeuna cek hadis Kanjeng bakal teu as hatena wah ayeuna kitu bakal berat ayeuna dibawa kana ibadah teh nah atuh cenah da wareg teuing eungap taraweh moal ungap katiluna bakal males hoream cenah aduh hayangna geus dahar lauk ieu mah aduh nikmat dugsek sare jeung bakal timbul penyakit dohir atanapi batin mimiti ayeuna kitu obesitas atanapi ayeuna kitu gula kolesterol bating dahar minyak-minyakan wah jadi bakal timbul penyakit-penyakit baik dohir atanapi ayeuna batin mun batin hese ayeuna dipake ibadah atuh cenah meureun ulah kitu dah lain ulah da ieu memaksud hadis mah hirupna teh ngan saukur keur muaskeun ayeuna nafsu dahar we supaya ayeuna beuteung we nu dipikiran teh gitu. Hiji tah kibarul batni kaduana wa mudawamatun naumi sareng ngalanggengkeun sare kaduana beuki sare isuk-isuk sare udang deui sare deui peuting sare deui tuh lamun dipake sare terus mah ira dipake ibadahna mun ari kitu mah sare keur ibadah supaya udang peuting alus tah mah koe lulah kitu bohna teh persiapan gitu. Ya mah udang sare deui, udang sare abu naon, abu turab kalaka sare. Cek Imam Ghazali na kitab Bidayah harita lamun ayeuna jalma umpamana dibere umur 60 tahun. Lamun jalma sarena dina sapoe teh 24 jam. Sapertiluna berarti 8 jam. Lamun jalma sare dina sapoe teh 8 jam. 8 tina 24 berarti sapertiluna lamun mah taroh carita jelema teh umpamana nepikeun ka 60 tahun cek Imam Ghazali 20 tahun cenah hirup keur sareng beak ku sareng geus teu pake ibadah eta teh kerek ku sareng can lamun ku hudangna ku maksiat ku ngawadul ku mitna ku ayeuna ngagibah meureun geus sabaraha pake ibadahna mah tina 30 tahun 20 tahun wae ayeuna kitu beak ku sare. Tah ieu mudawamatun naon paling dipikasieun ku Kanjeng. Atuh cenah ira ibadahna cenah aya lamun ayeuna kitu
hayo we ayo negara teh sare teras deui wal kasalu kusal-kusal yang malas ya tah gawe mu cenah gawe atuh kaditu juga batur maning sare atuh cenah ibadah kaditu ngilu ngaji kaditu cenah hoream harera malas segala malas gawe malas ibadah malas tolabul ilmi kedul ya mah gitu malah dina kamajuan ya mah malas baik segi ayeuna ekonomi baik segi ayeuna akhirat baik segi agama malah aya dina kamajuan ya mah ayeuna pemalas mah hirup dengan seukur berpangku tangan we tak kanjeng paling dikasihin umatna ayeuna kitu malas malah aya dina kamajuan wadzoku yakini sareng deui terakhir anu dipikasieun ku kanjeng teh lemah keyakinan masalah rezeki teu yakin Allah ngarizkian teh dah cenah ngarizkian aing balangsak we cenah terus kieu leuwih keneh percaya kana utang itung dunya tinimbang kana janji Allah percaya jadi boga keyakinan teh lah pokokna mah ayeuna kitu rezeki mah kumaha urang we cenah naon hubunganna jeung Allah bohna teh tah eta bahaya eta lemah keyakinan tina masalah rezeki kan Allah nu ngarizkian gitu lantaran lemah keyakinan aya masalah rezeki antukna ayeuna wani nipu wani ngawadul ngabong wani ayeuna nyokot hak batur pohna teh sedengkeun Allah geus janji kan gitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha teu kurusieun Allah ngarizkian mah paribasana sia sakola cenah sakola supaya meunang ijazah meh babari gawe kan hubunganna teh jeung gawe murukan Allah teu kawasa kitu ngarizkian teu boga ijazah jadi sian kau bet ayeuna nu gelar wae ayeuna mah hese loba S hiji jadi tukang macu jalma biasa-biasa mararaju teu boga gelar kitu berarti nu ngarizkian mah Allah lain berkat gawe-gawe kita mensyukur wasilah hungkul nepi na rezeki Allah kaula eta tah ieu mah keyakinan bahaya tah lantaran lemah keyakinan cek paribasana atuh deui di samping wani nipu lebar cek paribasana kitu sedekah teh nah make yang kudu dibikeun urang nu capek urang nu lemekot kesang make yang dibikeun ka batur padahal justru ketika kurang lamun ayeuna disedekahkeun la ajidanna kumpulna tah eta teu yakin kitu eta paling dipikasieun ku kanjeng hiji ayeuna kibarul batni hirup ngan saukur ayeuna hardolin dua mudawamatun naom kalah kasar ya teuing pake ibadah wal kasalu tiluna males gitu. Males cek paribasana hari nyawa HP mah nepikeun ka ayeuna subuh ge kuat hari ngaji mah diberes sajam kuat ka elek hese geus nempoan jam leuwih teuing cenah ya jangan kan kitu urang ngobrol 2 jam kuat karasa berewe ngaji berewe ayeuna kitu ngecak urang jeung liana wah geus teu pararuguh awak teh nya geus ada lulus teh geuning geus teu pararuguh bacaan teh terus pararijil penyakit teh da kitu emang al jannatu hufat bil makari wan naru hufat bis syahawat jubina ayeuna sekarang surga mah dipapaesan teh kumakari anu seungah wungkul hoream
beda jeung ayeuna pinarahkeun bisawan resep. Ngariwayatkeun ka eta hadis Imam Daruqutni ti ayeuna Syekh Jabir gitu. Salajengna ayeuna kitu adi nyumponan anjeun mah kana perkara ibtarodo anu tos mardukeun sallallahu Gusti Allah alaika ka anjeun takun mangka bakal aya anjeun teh eta min abadin nasi ti sapalihna anu pangleuwih ibadah-ibadahna manusia wajdanib sareng nabihan anjeun makana perkara haram anu tos ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah alaika ka anjeun takun maka bakal aya anjeun teh eta auraan nasi anu pangwaro-warona manusia wardo sareng ayeuna sing ridho anjeun bima ku perkara kosama anu tos ngabagi sa Allah Gusti Allah laka ka anjeun takun maka bakal aya anjeun teh eta min agnan nasi ti pang beunghar-beungharna ti sapalina pang beunghar-beungharna manusia rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Ad an Ibni Mas'ud ti Ibni Mas'ud salajengna pidul kanjeung addi maftaradallahu alaika takun min abadin nas cumponan ku anjeun laksanakeun ku anjeun tunaikeun ku anjeun perkara anu tos diparukeun ku Allah paek cina pegawe kadinya anu Allah geus mardukeun teh baik itu salat waktu langsung salat zakat puasa haji lamun mampu laksanakeun takun min abadinas mangka bakal jadi anjeun teh hamba atanapi manusia nupang ayeuna ibadah-ibadahna. Jadi ayeuna kitu sampurna manusia malain ditempo tina ayeuna kitu loba pasunatanana lain. Tapi anggar kaparduanana karena loba pasunatan ari ayeuna kitu anu pokok kaparduan bohna teh tinggalin teu dipigawe mending ayeuna kaparduan teh Allah laksanakeun mumule cek paribasanakeun we masalah pasunatan mah nu penting ayeuna kaparduanna ulah dibalik ari sunat digugulung ada nu wajib ayeuna henteu hari puasa cek paribasana muasaan hijib getol hari ayeuna puasa Ramadan bolong-bolong puasa supaya ayeuna beunghar ayeuna getol kodo puasa tahun kamari can ayeuna dikodoan anas ngalobakeun ayeuna salat sunat ari salat fardu henteu matak hayang abadana saya teh kaparduan cumponan pigawe kaparduan itu da pusatna kasampurnaan seorang hamba mah ketika eta jalma ngalaksanakeun kaparduanana lain loba pasunatanana eta matak eta kaparduan atuh mun ayeuna bisa mah seperti mun salat berjamaah kitu sing alus tah matak tina hadis sapalina hadis kapungkur tina hadis arba'in aya sahabat neruskeun ka Kanjeng Rasul wahai Kanjeng cina upami abdi dengan saukur ngalaksanakeun migawe teh kaparduan we wungkul pardu wajib salat zakat puasa la ajidu wala ankusu teu tambah teu kurang abdi teh ngan eta we kaparduan nah kaula teh adhul jannah bakal lebat surga pidato Kanjeng kan tenang bakal lebat surga jadi ku kaparduan wungkul ge cek paribasana ieu mah cek pada dahar teh aya nu kudu ninggalkeun pasunatan lain cek paribasana jalma ngan saukur ngamumule kaparduan we tanpa pasunatan geus cukup keur ayeuna tiket asup surga mah paling levelna berada di mana bakal sahanapeun ayeuna di samping kaparduan teh jeung pasunatan ngan lamun keur carita kaparduan gue geus cukup sakitu tak eta kudu dimumule. Dikeun lamun ayeuna ngariwayatna Sayyidina Umar
ngagaduhan kebun korma. Pas ayeuna waktos tepan tinggalin sabab nempoh heula ngurus heula kebun korma. Kumata ku Sayyidina Umar eta ayeuna kitu kebun korma di sodakoh. Nah, sabab ngaganggu kaparduan kewajiban. Ngaganggu berjamaah ku lantaran ngurus-ngurus dunia, tinggalin berjamaah. Ku sahabat Umar geus di sodakoh. Ganggu. Ada orang terbalik kan. Wazani usaran kada nabian anjeun perkara nu diharamkeun ku Allah maka bakal jadi anjeun teh aura'an nas. Pangwaro-warona manusia. Lamun urang hayang waro panwaro teh biasana mah hubunganna jeung ayeuna kitu. Perkara anu subhat teu puguh halal jeung haramna. Sabenerna mah teu kudu ayeuna tina masalah subhat. Eta tah paharaman Allah tebihan. Takun aura'an nas. Jadi cenah pangwarana manusia. Ulah ayeuna kitu ari ayeuna kitu tina masalah pasubhatan apik ari paharaman digaras. Atuh cenah rek waro kumaha. Jadi nu pentingna mah nu pokona heula gitu. Kaparduan heula sing beres tah. Keun ulah wa kapasunatan lah. Gampang pasunatan. Bereskeun kaparduan geus bisa tah karep penatan. Lamun tina paharaman tah eta jauhan mah cek paribasana can bisa ayeuna waro tina pasubhatan bae gitu. Tah lamun geus bisa disambil kana ayeuna pasubhatan gitu. Ulah dilewatan nu pokok-pokokna. Mun urang hayang salamet matak ieu hadis teh. Hadis ayeuna keur jalan salamet jelema ieu tilu hadis. Mun urang hayang salamet di akhirat ieu tilu hadis. Kaparwan Allah laksanakeun, paharaman Allah tebihan, terakhir wardo bima qasamallahu laka. Sing ridho kana takdir anu geus dipapastenkeun ku Allah dibagieun ka urang. Tilu teh eta. Kaparwan laksanakeun, paharaman tebihan gitu. Apik gitu. Zaman harita ayeuna zaman Sayyidina Abu Bakar teh ngabogaan pembantu teh baheulana teh sok ngadukun. Sok jadi tukang ramal tadi pasar teh sok cenah sanu hayang dilamar. Urang diramal bakaan nya aya nu mere hadiah kadaharan. Teuing korma teuing naon. Uih teh diaturkeun ka Sayyidina Abu Bakar ieu cenah tuan ye abi gaduh milik cenah. Cenah maneh boga dahareun cenah. Tuang pas dugi kana lak-lakan terang cenah di mana eta cenah di mana ya teh eta cenah nang bieu cenah ka itu tulung cenah naon cenah di pasar abdi ayeuna jadi tukang ramal cenah nya aya nu nguruhan eta langsung ayeuna ku Sayyidina Umar dicalok ayeuna supaya utah kaluar eta ka tuangan dicarekan sia cek ayeuna wani-wani mereka daharan kitu ka urang eta berkat ayeuna kitu apik kitu para sahabat sifatna ayeuna paharaman tanapi tina ayeuna subhat. Terus terakhir sing ridho wardo sareng ridho anjeun kana perkara nu Allah tos ngabagi ka anjeun takun min agnanas maka bakal jadi anjeun teh ti sapalihna pangbeunghar-beungharna manusia. Sing ridho kana takdir Allah eta. Mun hayang jadi jalma beunghar sabab naon alaisal gina an kasratil arad walakinal gina nafsi cek tasawuf mah nu disebutkeun beunghar teh lain loba harta cek tasawuf mah lain. Aya anu mobilna loba imahna bertingkat duitna ayeuna kitu wah kuat ka ayeuna miliaran triliun lain tapi ayeuna kitu ginan nafsi beunghar hate beunghar diri dina harti hate tumarima kana takdir ti Gusti Allah kaparengan atuh poe ayeuna meunang ayeuna kitu rezekina hasil gawengan 20.000 alhamdulillah Gusti ridho Gusti
panginten ayeuna mata dikirkeun ku Gusti teh abdi teh meureun supaya teu loba teuing hisab di akhirat meureun dek disalamatkeun ku Gusti. Husnudon ka Gusti Allah teh terus kitu. Eta jalma nu beunghar kitu mah. Tumarima kana takdir ti Gusti Allah. Heuda ayeuna geus ditangtukeun ku Gusti Allah ge aya kulakna kitu. Mungkin ayeuna urang kulakna sakieu keur zaman ayeuna teuing ka hareup mah terus ya berusaha kitu. Penting tuh marimana gitu. Abdurrahman bin Auf teh ketika rek hijrah ke seep hartana teh di sodakoh-sodakohkeun dihibahkeun ya Mekah ka Madinah tapi teu putus asa teu henteu kasal satari teh henteu males mana cenah pasar ayeuna suk di mana pasar oh cenah anu damel gitu henteu ayeuna kitu males tumarima kana kaayaan jadi beunghar terus jatuh miskin bunghar leuwih berkat naon tumarima kana takdir ti Gusti Allah dibarengan ku berusaha tak cek kamari tawakal mah kudu dibarengan jeung usaha gitu. Tawakal kumaha Allah ada usaha teh jadi bahasa kumaha Allah teh kudu sabada usaha urang usaha praktek jalankeun hasilna sanggakeun ka Allah. Al insan bil ikhtiar wallahu bit takdir. Manusia cuma bisa berikhtiar berusaha, Allah anu nangtukeun. Jadi agnan nas cek tasawuf mah nyata jalma anu tumarima kana takdir ti Gusti Allah. Atuh ketika jalma teu tumarima kana pembagian takdir ti Allah terido ngarasa teu cukup gitu henteu beunghar cek tasawuf da cek tasawuf beunghar teh ginan nafsi beunghar hate asa kurang si hate terus kurang kuat ka ayeuna diburu tiap poena nya ge katempona loba duitna pakir gitu ari pakir teh butuh gitu. Ketika ayeuna hate masih keneh butuh teu tumarima teu ngarasa cukup berarti ayeuna kitu fakir tapi ayeuna ketika teu butuh dina hati ngarasa cukup berarti beunghar sok sanajan pada hakikatna di dunyana fakir Rawahu ngariwayatkeun ka eta hadis Sa Ibnu Adi Ibnu Mas'ud. Salajengna adibu ayeuna ngawurukan adab aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang putra aranjeun kabeh ala salasi solin kana tilu pirang-pirang perkara hubi nabiyikum kaidina cinta ka nabi aranjeun kabeh wa hubi ahli baiti sareng cinta ka ahli baitna itu nabiyikum wa qiraatil qur'ani sareng maca Al-Qur'an fa inna hamalatal qur'ani mangka saesuna pirang-pirang jalma anu katalal Al-Qur'an eta fi dilillahi aya dina yuh-yuhan Allah yaumala dilla dina poean teu aya yuh-yuhan eta maujud illa dilluhu angin naun yuh-yuhan Allah ma anbiyaihi sarta para nabina Allah wa asbiyaihi sareng para pilihan Allah rawahu meriwayatkeun ka hadis Sa Dailami Imam Dailami an Ali ti Sayyidina Ali salajengna pireun kanjeng adibu awladakum ala salasi hisab pek ajarkeun wurukan budak-budak urang teh tilu perkara cenah ya anu aya hiji hubi nabiyikum cinta ka nabi aranjeun kabeh ajarkeun ka budak urang supaya budak urang teh cinta ka kanjeng nabi biasana malamun ayeuna di TK di sekolah sok diajarkeun nyanyian-nyanyian sholawatan pupujian nabi urang sadayana halus teh termasuk sabna-sabna terus ayeuna sifat-sifatna kisah-kisahna
supaya nah teh budak teh boga rasa boga aya sifat mahabbah ka nabi diletikan ya teh ulah sabalik teh mah keletikan teh dikenalkeun teh ka artis kana film si Ruby si Patosai cek paribasana ari ngaran-ngaran film kuat ka apa yang si Sinchan si ayeuna kitu Upin Ipin ari ka Kanjeng Nabi tuninga nami ayeuna ibuna nami ramana tah ulah nepikeun ka kitu ajarkeun kurang langsung atuh syukur bari halangan ge atuh titipkeun kurang lamun sakirana ieu mah ka ayeuna guru ngaji gitu ka ayeuna pasantren ka TK darajarkeun asal agama jadi supaya melekat na hatena teh yang Kanjeng teh ayeuna kitu anu paling hebat paling dipikaresep eta wa hubi ahli baiti jeung cinta ka ahli baitna ka keturunan ka keluarga Kanjeng Rasul bojo-bojona gitu wa qiraatil Qur'an jeung deui ajarkeun oge maca Qur'an tah ieu maca Qur'an kawajiban kolot teh kawajiban indung bapakna gitu non doraka lamun ayeuna hiji kolot teu ngajarkeun maca Qur'an kanu jadi budak ieu teh cenah ada urang ge cenah teu pati lancar atana sibuk gawe gitu atuh titipkeun ka guru ngaji titipkeun sing halus bahasana gitu berat jadi guru ngaji teh atuh nu tadina tanggungan kolotna jadi pina tanggungan ayeuna kitu guru ngaji leuheung mun dibayar mah teh mun etik ngitung-ngitungan mayar mah les di sakola atau napi di mana hitunganna per jam dah guru ngaji di urang mah untung nate salah labar teu ngitungkeun karitu asalkeun daek ngaji di urukah gitu wah mu kudu mayar sabarahaeun tah ti ayeuna leutik tepikeun ka SMP cek paribasa tapi kuarina teh juga biasa-biasa kolot-kolotna teh di urang perhatian juga nanti kumaha ya cina nitip cina ayeuna pun anak abi cina ayeuna kitu teu sempet kulantaran damal macak ajenganna cina abi ge cina nampi abi oge cina teu sempet damal usaha kulantaran ngawurukan budak sia rada mikir saeutik atuh cek paribasana atuh keur lampu ya kudu caang cek paribasana tak perhatikeun bisi teu boga rokok wana teu beres ada kewajiban urang sebagai kolotna mun bayaran berapa cenah 5.000 buahna teh bayar gitu. Jika sepele jika teu pira padahal tanggung jawab gede tanggung jawab gede anu urang cekeng bala lagi guru ngaji bala lagi cukup kunuhun teu naon nu penting mah ngaji nu pentingna ilmu manfaat teh ngawurukan kitu teu loba ada pikiran masalah ayeuna kararitu fa inna hamalatal Qur'an fi dilillah sabab ayeuna jalma nu katalal Al-Qur'an mah aya dina ieu-ieuhan Allah oh iya hebat nu katalal Al-Qur'an mah poean jelema pararanas tengke dina mauqif teh tempat dikumpulkeun ayeuna samemeh diputus hukum padang mahsyar pada teh lila lain carita popoean tahunan tah tukang ayeuna maca Quran termasuk nu katalal Quran mah bakal diiuhan bakal aya awan aya mega nutupan khusus we keur eta gitu nu lain nanti lintang ti aya nu tukang maca Quran jadi seureun kata yuh-yuhan lamun anu haji ku hajina kang sodako ku sodakohna
tukang ayeuna ieu tah ahli Quran ku maca Quran nu paling ieu pisan mah anu loba kalusana di dunia ngaji sok haji geus tulang tulung sok macam wah adem juga sabab ieu tutup-tutupan lebih loba ayeuna mah loba pasantren tahfidz geus zamana ayeuna mah geus babari we kita mun hayang tayta putra ge Aceh pasantrenkeun kana tahfidz Quran halus keleutik keneh mah halus daya tangkapna budak ngan eta teh pedah ulah mun bisa mah ulah poho doraka kudu dibulak-balik mata kayak gitu. Yaumala dilla illa dilluh poean ayana nu taya ieuh-ieuh eta mawujud lintang ti poehan Allah ma'an biaih dibarengkeun jeung para nabi wasbiahi jeung ayana para pilihan Allah para wali dihijikeun keteh jeung para nabi jeung para wali anu ayana tukang ahli Quran mah katalal Quran mah eta di saat-saat genting di saat-saat panas butuh bantuan tah anu ayeuna ahli Quran mah nya didikeutkeun jeung para nabi nya ayeuna diiwah marawahu Ad-Dailami ngariwayatkeun ka hadis Imam Dailami an Ali ti Sayyidina Ali. Ud'ullah al-Fatihah.